Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana balad-balad ngador sadayana tepang deui dina podcast ngador ngadadak podcast. Wargi dunia hiburan memang seueur pisan jenisna gitu tinggawitan live musik. Live musik kan aya sababaraha jenis, aya akustik, aya live band gitu, terus oge aya hard rock, aya dangdut gitu, aya jaipongan sareng sajabina. Musik-musik tradisional sareng sajabina kacapi suling kalabat live musik gitu kan. Seueur pisan jenis-jenis live musik anu kadang seueur dianggo kanggo ngahibur anu nuju gaduh maksad, anu nuju nikahkeun, anu nuju nyepitan, atau nuju hajatan-hajatan anu sanes gitu kan. Tergantung eta mah kahoyong atanapi karesep anu gaduh maksad. Bade dangdut, bade naon istilahna teh bade band, bade akustik, bade etnikan, bade kacapi suling sareng sajabina, bade jaipongan, keliningan sareng sajabina, degung sareng sajabina. Kaleresan ngomong-ngomong perkawis hiburan, terutama hiburan di dunia musik. Yang kaleresan da mohon satacana panginten hiburan teh seueur pisan jenisna di sagedeng musik, seni musik oge aya seni padalangan, seni tari, oge seni pertunjukan anu sanes sapertos seni teater seueur pisan lah. Seni-seni kaleresan dina dinten ieu mah dina danget ieu simkuring teh kasumpingan salah sawios biduan anu terkenal. Janten urang fokuskeun, urang kerucutkeun karena masalah musik di segmentasi dangdut gitu kan. Upami biduan ya rata-rata gitu kan. Identik atanapi aya erat kaitanana sareng dangdut. Mohon. Ya sekedap. Nah, kaleresan dina danget ieu simkuring paratos kasumpingan salah sawios biduan anu memang tos terkenal. Ya, ieu sok sanaos gitu kan terkenal nate mung masih di tingkat lokalan gitu kan, masih di tingkat nu hajat gitu memang, tapi di nu hajat terus terkenal pisan di tempat-tempat hiburan hajatan mah tos terkenal pisan anjeunna teh. Mohon samalih mah saurna numutkeun informasi di tim kreatif ngador rehna anjeunna teh manggung teh unggal dinten teu aya lirena teu aya liburna. Sik penasaran ya tipsna naon sih gitu kan, trikna naon dugi ka pajeng gitu, dugi ka anjeunna sampai terkenal gitu, dugi ka nu hajat teh hoyong anjeunna we gitu. Kami nanggap anjeunna teh nah leres sapertos kitu atanapi kumaha cik aya tipsna aya trikna atanapi kumaha. Mudah-mudahan ieu tips atanapi trik ti anjeunna teh tiasa berbagi sareng anu saprofesi gitu kan. Sareng saderek-saderek sana warga-warga sadayana balad-balad ngador sadayana anu saprofesi sareng anjeunna nya penyanyi gitu nya biduan gitu sapertos kitu. Kinten-kinten kumaha urang ngobrol-ngobrol sareng anjeunna. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam. Teteh ngenalkeun heula sareng teteh saha ieu? Nami asli abi mah Markona. Nami asli Markona. Mohon. Pami memang aya nami aya nami asli abi Markona. Di lingkungan rerencangan abi anu nyebut teh Marco. Pami di nami panggung Angela. Janten nami tenar mah Angela. Mohon. Tina Markona karena Angela. Ya memang mirip-mirip lah. Gitu. Caket gitu kan. Lumayan lah. Teh Markona abdi nyebatna Angela atau Markona? Angela tuh. Angela, nami panggungnya. Janten balad ngador simkuring sapertos aya atanapi kasumpingan Angela alias Marco. Markona. Oh Markona, mohon. Neng Angela, tuh Teh Angela. Teh Angela, tos sabar lami janten biduan. Pami janten biduan nama ti
Yuswa 17 tahun. Di 17 tahun terus nyanyi. Mohon, terus Langsung ari kan? nyanyi mah ti 3 tahun ge atos nyanyi. Oh, terus nyanyi. Mohon, tapi profesi biduan mah ti 17. mohon ti umur 17 tahun. Langsung karena lagu dangdut antara pi. Oh henteu. Kampung kurma tadarusan heula. Terus ben-benan. Tapi teu aya nu cocok sareng abi teh. Suanten abi Mohon, gitu mohon. maksudna. Tah rerencangan teh ngajakan we nongkrong wengi gitunya sambil ngariung ngopi. Nganggo tam-tam gitu, nganggo kecrek. Ya alhamdulillah seueur teh sae cenah mohon ka nyanyian jika nya mun air ayeuna mah ge gitaran di pos kamling gitu kan. Mohon nganggo gitar, tam-tam, kecrek gitu. Sareng abi teh ngaraos teh nyaman gitu. Nyanyi Pami dangdut pami diiringi ku irama dangdut teh. Mohon lebih cocok, nyaman, lebih kejiwaan pangintennya. Tah eta Kang. Kayak tadi ngawitan tina tadarusan. Jadi kenapa penyanyi dangdut? Mohon kan eta kan abi kampung kurma kan sok di masjid gitunya mohon. Nah namina teh apa begitu teh? Tagonian. Tadarus mah ngaos Nya, kori. Kori mohon. Kantos jantan kori panggil Kantos kapungkur. Cuman ya abi teh mohon terlepas asa aduh kagoknya isin gitu. Yang Teu menjiwai oge sareng teu menjiwai. batur yang butut teh merenanya. Sieun nama kan. Jantan ayeuna lebih nyaman dina nyanyi dangdut. Diiringi ku dangdut. Eta gara-gara rerencan abi ngajakan nongkrong ngopi. Ngopi. Ayo ngopi cenah. Nyanyian. Gegenjrengan, aya nu nyanak tam-tam, aya nu nyanak kecrek gitu. Raoseun gitu. Terus eta ti dinya aya nu ngarekrut eta nepi kumaha? Aya nu ngajakan janten grup gitu kan. Mohon rerencan anu saur anu ngetam-tam teh. Urang nyobaan we cenah yuk. Ngadamel grup. Ngagrup. Mohon. Wios we cenah tiluan oge. Dicobian we ku abi teh. Ya alhamdulillah chemistry-na teh kenging. Mohon. Tidinya nya alhamdulillah we. Hari cenah urang nyobian kaditu aya nu manggil heula. Anu manggilnya di sepitan alit-alitan lah gitu. Alhamdulillah gitu. teh job pertama abi gitu. Manjang kaditu nama mohon. Grup teh dugi ka ayeuna tiluan. Mohon tiluan. Dugi ka ayeuna teu nambihan gitu. Henteu. Mun personil eta guntos-guntos teu? Alhamdulillah Kan batur mah biasana upami grup teh sok guntos-guntos. Mohon. Karena ketidakcocokan. Mohon, teteh mah. Ari alhamdulillah di grup abi mah carocok sadayana. Pami aya nu kles oge dicocokeun we gitu. Gitu ya. Terus teteh kantos ngiringan karena non teh saur rerencangan kan suantana sae. Kantos teh ngiringan non teh ajang pencarian bakat nyanyi dangdut gini tepetos. Ayeuna mah kan aya stasiun televisi anu ieu kan cenah rumah duka cenah. rumah dangdut. Kantos ngiringan seperti anu gitu kan. Kantos terus beberapa kali lah. Akang mah heureuy wae. Ya dah, kumaha abdi mah kan mau digoyang. Gitunya. Kan kantos gitu. Ngiringan ajang pencarian bakat seperti gitu. Beberapa kali teh abi ngiringan, ya alhamdulillah lah. Lebat seberapa besar ta? Lebat 50 besar. Saya mau 50 besar ini karek audisi. Alhamdulillah. Peserta nata aya 100. Gitu lebat 50 besar alhamdulillah. Dua kali nyaring langsung di eliminasi can asup kana TV. Tapi teh sawias kan. Eta pengalamannya tehnya. Pengalaman eta berkesan banget. Memang teteh ngaraos sae gitu suanten teh. Ari ngaraos mah sae. Mantap gaduh grup tiap abi nyanyi teh seueur masihan artos. Mohon saya. Kantos ngiringan lomba gitu di luar ajang-ajang nu ageng gitu. Lomba nu biasa. Lomba kantos. Lomba nyanyi dangdut misalkan. Mohon. Tapi lomba dangdut nganggo iringan. Lomba nyanyi karaokena. Kantos juara sabaraha eta? Juara 3. Tina peserta
Tilu Kang. Disuruh ke bocot. Tapi eta pengalaman Oh, Kang. laras Pengalaman paling berharga. laras pengalaman anu memang janten naon CV kanggo kehidupan Teh Angel gitu kan. Mohon. Terus Teh Angel upami sakali show. Eta rata-rata kenging penghasilan sabaraha? Pami Sakali main. sakali main nya kadang 250, 300. Sakali main eta teh mohon. Dina sakali main 300 teh Teh Angel hungkul atau tapi sagrup? Sagrup. 300.000 teh. Mohon. Dina sadinten teh. Eta kala ieu teh aya di tim kreatif teh aya naon teh aya informasi. Teh Angel teh leres henteu aya liburna saurna teh. Memang Teh Angel mah ya pisan manggung tiap hari. Mohon. Unggal dinten teh abi manggung. Unggal dinten teh abi nyanyi. Unggal dinten teh abi nya keliling daerah. Aduh eta duki ka teu aya liburna pisan. Kan anu sanes mah Teh Angel sok kadang da saminggu teh aya 2 kali anu 3 kali ngan ukur sakali kadang Teh Angel mah. Henteu, abi mah alhamdulillah unggal dinten ge nyanyi keliling daerah. Oh, pantesan terkenal gitu nya Teh Angel. Alhamdulillah lah. Mau dikenal gitu. Sadinten tah. Biasana sabaraha tempat? Satempat atau tapi kumaha? Paling sakedik teh 3 tempat, 4 tempat lah. Sadinten teh. Mohon. Kiat eta. Kiat. Pami abi masih keneh hoyong nyanyinya. Kadang sampai 10 tempat. Pami kiat keneh nya langkung 10 tempat ge. Oh. Pami kiat keneh. Eta dina satempat kenging sabaraha? Tina satempat Atau nu tadi 300 atau mentu. Oh henteu eta mah sadinten. Oh. Sadinten kadang langkung alhamdulillahnya. Pami mun seueur tempatna gitu. Mohon seueur tempatna. Pami pangseueurna teh pernah kapungkur teh 11 tempat. Kengeng 750.000. Kiatan eta suanten. Eta satempat paling minim sabaraha? Paling minim teh 50 lah, 60. 50.000. Mohon. Paling minim. Kanggo Teh Angel hungkul. Sareng grup. Grup 50. Mohon sareng grup. Nah, ini agengnya. Alhamdulillah Kang. Yang penting mah halal. Oh, laras mau dikumpulkan kayaknya 350. Mohon pami yang beberapa tempat. Ente kumanya istilahnya teh kan upami ningali karena nominal sarang panginten sarang perjalanan padamelan Teh Angel mah teu saimbang eta teh 50 satempat misalkan ku tiluan sabaraha ewang. Eta teh atos termasuk tos tuang gitunya tos taruh jadi bersih 50 nah eta teh mohon bersih. abon 50 teh acan eta mah atuh seep atuh Kang. Oh nya janten 50 teh sasana bagikeun ka toliun. Pokona 50 teh tos bersih we tos tuang tos ngopi gitu. Satempat teh. Mohon. Ya tetep ageng gitu. Alhamdulillah rezeki mah da ti mana we. Laras mohon. Daniel dugi ka dikenal gitu kan seueur anu kenal ka Teh Angel gitu. Terus naonnya aya kumaha dugi ka terkenal gitu Teh Angel? Karena abi mah pami nuju nyanyi sok ngajak audiens. Oh. Itu nyanyi nyari abi mah. Jadi bareng nyadak audiens hayu ke payun gitu kan. Pami audiens na bararager mah nya abi alhamdulillah. Kenging saweranna teh jadi lebih ngajak penonton gitu. Terus pami manggung memang kedah grup atau tapi pami hayong Teh Angel hungkul tiasa teu? Ah teu tiasa kedah sareng grup. Sapaket. Mohon sapaket. Pami hayong abi hungkul teu tiasa karena sapaketna sareng anu duaan eta kan abi mah tiluan. Pami aya nu bade ngiringan mengiringi mangga gitu. Tapi nu tiluan ieu mah kedah tetep aya mohon. Eta upami sapaket kitu sabaraha? Mira sih 700.000. Nu penting mah aya kanggo
dapur. Oh, kira dina sapaket gitu teh atau teh Angel penyanyi. Nah, Nuhun. terus anu duaan deui? Aya kan nganggo keyboard anu nganggo musik-musik itu Ya. elektunan. Sareng tukang kecerek. Sareng tukang kecerek teh merangkap anu nyanakan artos. Oh. Jadi tekada aya Kela. gitar naon tam-tam teh tekad aya elektun anu rada alit teu agung tuh. Anu paragi agung deui. Henteu agung teuing. Ieu mah nu rada alitna tinu biasa tukang dangdutan nu eta kan ageungnya. Ya. Jadi mah nganggo roda Kang. Rodana teu ageung-ageung teuing. Roda kumaha? Nganggo sound system we gitu. Kela. Kumaha ngeroda? Mohon. Maksudnya kumaha ieu teh? Teh Angel teh sebagai penyanyi, anu hijina tukang keyboard, tukang kecerek. Terus bet di roda da teu kedah ngeroda paling terus aya panggung. Nganggo roda Kang. Pami lamun teu nganggo roda mah teu tiasa nguliling eta teh. Manya kadang angkatan nganggo keyboardna kedah di kieu. Sound systemna kumaha riakan. Maksud Teh Angel teh kumaha ieu teh? Kan terus aya mah sound system aya di panggung mah di nu hajat. Sanes gitu Kang. Abi mah kan penyanyi dangdut keliling. Biduan Nya keliling di panggung ka panggung nu hajat. Sanes di kampung ka kampung, di daerah ka daerah. Keliling kok mah. Nganggo roda, sound systemna nganggo sound system. Jantan nya ti daerah hiji, ka daerah dua, ka daerah tilu gitu. Jantan muter matak abi mah tiap hari oge aya job gitu, ngejob nyanyi. Matak aya liburan teh. Mohon. Ngamen nguriling. Mohon. Saya. Nyanyi kan kadang penyanyi dangdut anu di panggung-panggung ge kadang kan ngejob ngejob teh ngamen. Nah teu ngamen ayeuna. Eta teh terinspirasi ti grup abi eta teh. Mohon gitu. Janten sanes tinu hajat ka nu hajat. Sanes anu tinu hajat mah ngan sakali eta nu tinu sepitan Mimiti tadi. unggul. Mohon. Salajeng nama Nguliling. unggal dinten. Penyanyi dangdut nguliling Unggal gitu. dinten. Mohon. Saya Teh Angel, saya Teh Angel mohon. Tah kitu. Alhamdulillah Kang. Mohon. Terus eta ge sakitu oge nya Kang nya. Eta teh tiasa masa peralatan. Peralatan naon? Peralatan dangdutan eta kanggo nguliling roda, sound system, keyboard eta teh. Begitu Mas Anis keyboard Teh Angel. Pianika. Mohon atos cekap Teh Angel mohon. Lah gitu geuningan Baladgador geus salah deui wae. Duh maksud abi teh terkenal terus jobna seueur teh nya penyanyi lokal anu tinu hajat ka nu hajat. Ternyata nya kitu teh bulan. Mau digoyang. Moal atos cekap. Teu aya panganggo nyawerna. Sakitu nu kapiatur. Moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, tong hilap di share, di like, di komen ngador 27 ya. Sampurasun sadayana. Moal.